naon indit-inditan ngandalkeun Google Map bari jeung teu bisa maca nama ripuh. Ieu geus erek 1/2 jam hayeuh we dibulak-balik ka panggih mah henteu. Geus lah lempeng we tuh ka belah ditu. Alah, aslina leuleus urang mah euy kumaha mun dihareup aya begal kelamin. Saya yakin insyaallah salamet geus lah hayu gaskeun ripuhkeun da boga dunungan kieu mah. Aing mah jadi pengangguran loba waktu teu boga duit. Tapi sahanteuna urang bebas di dudungan jiga sisa matel. Saha asa anu ngagegero? Di saha? Selamat Anda mendapatkan 1 unit mobil listrik merek Wuling beserta kepala casannya, pajak dan cicilan ditanggung pemenang. Bahlil! Keluarkeun heula urang sakedeung we. Urang teu kuat hayang udun. Moal bisa. Bongan saha maneh tengah peuting asup ka kamar si Eis. Urang asup ka kamar si Eis geus ukur milu ngising. Maneh we jadi RT na henteu baleg. Duit di desa jang nyieun WC umum ku maneh kala dibelikeun kana sapeda listrik. Geus gandeng ulah loba ngomong bisi kadengeun keluarga mah urang bisa beak disiksa. Tempokeun we ku urang di mandian sapeda listrikna. Tadi teu nepi-nepi samadana maneh bisa teu sih maca mapna? Maneh ngan ngomong wae yeuh bisa mah baca ku sorangan. Maneh geus teu percaya ka urang. Urang mah ti mimiti teu percaya ka maneh. Manggeus tong parasea. Yeuh urang marek nanya sebenarnya maneh apal teu jalanna. Bareto mah apal tapi ayeuna poho deui. Aing atuh kudu ngaliwat ka belah mana da geus barareda tempatna oge. Urang teh keur malieur teu boga duit, rajin meunang hadiah kudu urang nu mayar cicilanana. Boa edan hirup teh. BLT can aya turun deui Pak RT. Teu nyaho da can aya turun deui. Ieu we, tapun caroge teh sarenan teu hudang-hudang. Segala we ku sorangan asa siga duda dipikir-pikir mah. Sugan atuh Marni daek jadi nu kadua. Edih alama najisnya. Geus ulah sok rupa-rupa RT teh geus kadaluarsa. Cik pamajikan aku urang uang ubaran kage hudang sorangan. Aduh kumaha nya dari kahayang mah atuh meunang kenen anu ngora. Cik atuh si ngaca. Heueuh atuh geus we lah. Awas le lamun pamajikan urang teu hudang BLT maneh ku urang dibikeun ka nu sejen. Nuhun eulis maneh geus nulungan urang. Heula atuh maneh teh niriweuh rek ka mana? Rek meuli Samsu. Urang curiga sigana si Marni aya main jeung si RT. Piraku si Marni mah pan sok ngaji. Bareng jeung urang indit ngajina oge. Ulah fitnah teh. Urang nempo sorangan. Rek naon si Marni asup ka tempat kieu? Teuing atuh urang kitu pernah ka dieu urang mah teu nyahoana naon heueuh. Saeb daguan teh. Anjir, si Marni guguru ka buta. Balik we lah Saeb moal balik. Ulah waka, aslina urang penasaran. Emang maneh henteu sieun diparabkeun? Henteu lah, tenang urang bisa maca ayat kursi. Neangan picilakaeun. Uhuy. Punten ce abi bade sensus ekonomi panginten aya waktuna abi bade ka bumi. Ku rupa-rupa wayap we atuh tuturkeun. Ece nuju usahakan naon ayeuna? Urang mah kieu we tiba heula oge nyewakeun sapeda listrik. Berarti ece kawilang loba hartana nah salila ieu ece make narima BLT. Kumaha maksudna? Heueuh kan usaha ece nyewakeun sapeda listrik jadi ece kawilang mampu. Dengekeun nyewa sapeda listrik teh mahal paling 5.000 sajam. Atuh kumaha lamun abi bade nyewa ce? Heueuh ih ame teh capek apung-apungan. Cek urang ge naon pasti aya we BLT anu henteu pas ka nu narimana. Eus anjay skin anyar. Asli ieu teh Marni moal daek jadi nu kadua. Moal nuhun spek abi mah upa-upa Korea. Jangkung, ganteng. Emang Marni henteu trust isu soalna lolobana ayeuna nu ganteng teh sok boti. RT. Geus ngaku maneh Marni, maneh ngaguna-guna si RT jeung pamajikana. Ceuk saha ulah fitnah. Gandeng lah urang geus nyaho maneh guguru ka buta. Naon atuh ieu teh aya naon ulah tarik teuing kadengeun keluarga mah era. Maneh teu sadar RT salila ieu pamajikan maneh geus diguna-guna yeuh buktina. Naon sih orang-orang mangumpulkeun terong jang ngalalab? Asli urang mah teu nyangka Marni kalakuan maneh teu baleg kieu. Nya terus kudu kumaha urang hayangna kieu. Tewak si Marni uang rukyah. Aya naon atuh item di hariwang? Ceuk pan sare wae. Maneh nu geus ngaguna-guna urang. Alah sia naha da urang mangan saukur erek nulungan tadi nama. Pencemaran nama baik awas ku urang dilaporkeun ka admin Gerindra. Wilujeng sumping dina acara penghargaan kanggo ka-4 kupu-kupu malam. Sok mangga turunkeun hadiahna. Hatur nuhun kasadayana.